Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiril yakil agyar wa miftahi babil yasar syahidina Muhammadinil Mukhtar walihil adhar wa sahabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Abah dina lalakon anu katunda nyaeta carita si kendil nu aya di tengah lautan anu diteureuy ku ombak anu kacida gede. Hapunten sate acana Abah nembe nyapa deui Karawang sakarawang, Purwakarta sapurwakarta, Subang sasubang, Bogor sa Bogor, Cianjur sa Cianjur, kumeh kasadayana anu ngupingkeun kana ieu riwayat kumaha jujutan si kendil anu salaju. Barang ye si kendil menuju aya di dasar lautan, anjeunna teh temut di bumi alam, ting sadinten ting dua dinten. Eta si kendil kapiuhan made eta dasar lautan. Barang telami ya si kendil tuluy lilir kaya ngimpen sare, lilir ya kaya ngimpen sare, kaya ngimpen sare. Barang ugah ya si kendil geus aya di hiji karaton. Ya si kendil yakin ieu mah salah deui, ieu teh karaton teh jigana negara jin. Si kendil teh bingung kudu kumaha ieu carana nya. Barang anjeunna keur bingung kitu, ka kuping hawar-hawar aya sora anu handaruan. Si horeng ieu nyaeta patihna eta negara nuju kumpul di hiji lapangan. Ai rajana teh ngaranna Samsuduha, ari patihna teh ngaranna Nurul Huda. Etah raja jin teh dulur geus nugaskeun bisi aya saha wae nu ngaganggu ka nagarana, wayana kudu dicangkalak, kudu ditewa, komo sifat ning jalma. Tidinya ka kuping hawar-hawar ieu patihna nyaeta nuju ngomando nyaeta balad tentarana. Ceuk patih nagara kieu, hei para punggawa, sing caringcing pageuh kancing, sing caringcet pageuh iket. Sabab urang geus aya tugas ti raja, bisi aya saha wae negara mana wae, rek bangsa non wae asip ka negara urang cangkalak ku maneh kirang bara dipaehan. Didinya dulur barang kakupingi ku si kendil ruasna luar biasa, rajin bisa asup ka negara jin. Eta si kendil pasti manehna bakal dipaehan. Duh cenah Gusti, kieu-kieu teh cenah Gusti nasib abdi. Abdi teh Gusti salerasna mah hayang tiasa ngaos, tapi kunaon cenah Gusti abdi dugi ka ngalaman kieu. Tapi cenah Gusti dajal mah sifat ning ngan ukur kadar ikhtiar, kurdar mangalakonan da Gusti anu nangtukeun Gusti meureun metaki kersaning Gusti. Gusti abdi nyuhunkeun tulung, nyuhunkeun disalametkeun. Barang ieu keur kitu, ieu para ponggawa
jeung patihna eta nagara ngambek hiji ambek anu beda ti sasari. Para ponggawa, bau naon cenah ye asup ka negara urang jiga na ye bau manusia cenah anu kieu. Hayo tareangan kumaraneh bubar katawuran isi kendil nyumput dina pot kembang barang ditalungtik di pilarian kueta nyata para ponggawa jeung para pengawalna etan raja. Ternyata ya panggih si kendil aya dina pot kembang magening panggih barang ditewak tulu dicangkalak. Hei saha cenah maneh? Duh ampun cenah mang, ampun cenah juragan, ampun cenah Kangjeng Raja, kaula lain raja, kaula patihna nagara, kaula cenah Nurul Huda. Tidinya langsung digusur ya si kendil, dibawa ke tengah lapangan, langsung disiksa, keluar getih sabulu-bulu. Saha cenah ngaran maneh? Ngaran kaula kendil cenah juragan. Rek naon cenah maneh ka dieu? Wani-wani asup maneh ka negara kaula, dihabek harita keneh. Can gak bisa ngajawab atuh si kendil geus ditenggelan. Tuluy kapiuhan dewa teh inget di bumi alam. Eta si kendir geus ngalocor atuh getih sabulu-bulu. Kunaon kulo bating disiksa. Masya Allah ya si kendil. Tidinya cek raja, tidinya cek patihna eta nagara anu tugas ti raja teh. Hei saksian para punggawa, urang setorkeun we cenah beheungna ka Kangjeng Raja. Barang mesatkeun pedangna ieu si patihna nagara. Mungguing Allah mah maha welas maha asih kanu janten umatna. Tidinya atuh ya si kendil teh menang pitulung tinu maha kawasa. Barang rek dipateni ieu raja jin teh kaluar. Barang kaluar ieu raja jin tidinya ieu para ponggawa jeung patihna langsung harita keneh nyembah. Haturan cenah Kangjeng Raja teh tulus eta pedangna teh diasupkeun deui. Cek Kangjeng Raja ke cenah barudak kunaon cenah anjeun manusia kieu. Punten cenah raja, ieu cenah aya jalma wani asup ka nagara kaula. Ieu raja jin teh kaluar tadi teh ngangge jubah putih sorban putih sihoreng, ieu teh raja jin Islam. Barang ningali ieu nu ngagoler barang ditelak-telak malum raja warusa durung winara. Ieu raja luhung ku ilmu loba ku pangartina tur loba ku pangabisana. Barang ningali ieu si kendil eta Kangjeng Raja karunyaeun amat make eta si kendil. Hei barudak, cung cenah ranjeun ayeuna geula bubarkeun ieu bagian kaula cenah ieu. Sebab ieu jalma keur meunang kasangsaraan katunggaraan. Cung anjeun keur bubar parentah ti kaula. Bubar harita keneh ieu si kendil barang dicabak naonna tarangna dugi kana dampa sukuna langsung dijampe harita keneh. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim angtal kafil la kafi illa anta. Langsung harita keneh si kendil ditiup naon tina embun-embunan dugi kana indung sukuna. Ya si kendil harita keneh langsung nyaring kaya ngimpen sare lilir-lilir yang merbangun, kaya ngimpen sare ya si kendil harita hudang deui cager deui sacara bihari teu cecel teu boncel.
barang si kandil hudang ningali di hareupeun teh aya raja jin anu ngangge jubah putih sorban putih langsung kudu pruk karita keneh nyuuh dina lahunan eta raja ke cenah jang anjeun teh cenah urang mana padumukan anjeun di mana saha cenah ari ngaran anjeun jeung rek naon cenah anjeun ka nagara kaula eta si kandil teh ngawaler cenah Gusti abdi teh nami kendil abdi teh nuju masantren nuju ngalasuluh ta abdi teh cenah di dinya abdi teh tepang sareng sakadang oray eta sakadang oray teh wiat salam kanjeun nu kaduana aya jalma katinggang tanggal kai cenah Kangjeng Raja wiat salam kanjeun ta kaula ka dieu teh nya eta saja nepikeun salam ti sakadang oray jeung ti jalma nu katinggang tangkal kai cangkengna pihawatoseun cenah Kangjeng Raja mugi salira nampi kana eta salamna ceuk Kang Raja dedeh teuing cenah kasep bejakeun ka sakadang oray ditarima kitu salamna ku kaula jeung eta jalma nu katinggang tangkal kai teh ditarima cenah ku kaula cung cenah anjeun aya nagara mulang deui cenah ka ditu kumaha cenah mulangna calangap cenah heula anjeun pinya si kandil sina calangap langsung diciad harita keneh ya Allah ya Allah ya Allahul a'zamu jalilul akbar wa muhitun alal makhluqi bil ajhar waqfina zi syarra kulli zi syarrin bihaulaka wa quwwatikal akbar bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tidinya langsung diludahan ya si kendil harita keneh khebba eta si kendil barang diludahan karaos lir kaya naon dina awakna teh nyeak jiga nu aya asup cahaya ya si kendil barang nyarios Gusti abdi teh kedah kumaha cenah Gusti ayeuna peureum cenah maneh ke di mana anjeun geus cangkeul bukakeun panon maneh si kendil barang meremkeun dua sacana tidinya si kendil teh bingung naon anu ku dibaca sabab can boga jajampean inget kana pamere ti guruna bapa bangsat indung bangsat anak bangsat bapa bangsat indung bangsat anak bangsat bapa bangsat indung bangsat anak bangsat barang geus cangkeul si kendil teh langsung bentak harita keneh socana barang bray ya si kendil ternyata geus aya di basisir lautan barang ningali geus aya di luar kaget ya si kendil ningali kana salirana teu cecel teu boncel teu baseuh saeutik-eutik acan ya si kendil bungah marwata suta bingah kagiri-giri bingah teu aya hinggana barang geus ditingali teh peuting kacida peutingna kira-kira tos tabuh duaan langkung jigana tabuh dua kirang cuman cang bulan tanggal 14 memejehna marak bakna caang si kendil langsung harita keneh tidinya anjeuna angkat mapai jalan satapak barang ngaret kapalebaheun katuhuna si kendil aya jelema nu katinggang tangkal kai teh cangkengna Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha cenah mang ditarima teh ditepikeun teu cenah salam kaulah ka raja jin nu aya di dasar lautan. Ceuk si kendil ditepikeun cenah mamang ku kaula. Kumaha cenah bejana salam anjeun ditarima ku Kangjeng Raja. Barang nguping eta salamna ditarima ku Kangjeng Raja. Dadak sakala eta tangkal kai anu ninggang kana cangkengna
leungit ilang lebih tampak gerana jengelek jadi kitab sadayana. Ternyata ieu kitab dadulur ninggang kana awakna eta si jalma. Ceuk eta si kendil mamang geuning kunaon cenah mamang kieu? Tah cenah jang kaula teh sabenerna nyaeta muridna Kangjeng Raja. Ieu kitab anu sakieu seueurna teh geus katalar ku kaula sawarehna. Tah ieu kitab bawa ku anjeun keur bekel ngaji anjeun. Kaula mah rek balik deui sabab kaula teh meunang supata teu jadi guru kaula. Ceuk guru kaula maneh boga ilmu tapi maneh loba ilmu teh bisa ngamalkeun bakal katidihan kitab sorangan. Anu akhirna ceuk eta raja maneh moal bisa mulang jati mulang ka asal satungtung can aya bangsa manusia nu nepikeun salam ka kaula. Maka syariat ti anjeun hakikat tapi tulung ti Allah tah cara jang kaula ngaturkeun nuhun ieu kitab geura bawa keur bekel ngaji anjeun kaula marek balik di ka negara kaula. Les ngaleungit harita keneh ilang lebih tampak kerana eta si kendil bunga amat mimiti boga modal kitab. Alhamdulillah nuhun cenah Gusti abdi boga kitab cenah sakieu seueurna jeung sakieu saena. Tuluy eta kitab ku si kendil teh dibuntel langsung dipanggu dicanak digemol dibawa ka tengah leuweung. Barang di tengah leuweung barang telami atuh tepang sareng sakadang oray. Barang eta sakadang oray ningali datang si kendil langsung celengge eta sirahna oray nyang harepan nyeta pamenteuna si kendil. Ceuk eta sakadang oray, hei manusia sa. Si kendil teu ngarasa sieun ayeuna mah. Ditepikeun teh cenah salam kaula ka raja jin nu aya di dasar lautan. Ditarima cenah sakadang oray ku kaula geus ditepikeun salam anjeun ditarima ku Kangjeng Raja. Barang nguping ditarima salamna ti Kangjeng Raja dadak sakala eta sisit oray merolok harita keneh tina sirahna dugi kana buntutna jadi emas sadayana jengelek jadi putri anu kacida geulisna. Ternyata eta teh nyaeta nu jadi oray teh putrina raja. Teteh geuning kunaon cenah teteh? Geuning jadi kieu cenah jang sabarna kaula teh putri raja. Kulantaran kaula bobogohan bae cenah di pangajian maka kaula disupata cenah ku Kangjeng Raja maneh bakal jadi oray satungtung can aya bangsa manusia nu nepikeun salam ka kaula moal waka mulang jati mulang ka asal. Tah cenah jang syariatna ti anjeun hakikatna pitulung ti Allah. Kaula nganuhunkeun ta ieu emas bawa keur bekel ngaji anjeun. Tah cenah kaula mah rek balik di ka nagara kaula nyata ka nagara asal kaula. Tidinya langsung ilang lebih tapak karana les ngaleungit eta sakadang oray ninggalkeun si kendil. Eta si kendil bungah amar watasuta bingah kagiri-giri bingah teh aya hinggana. Eta langsung naon nyaeta eta emas meunang sakanyut kunangeun dihijikeun jeung kitab teras dipanggul teras digembol dibawa nyata ka kobong ka pasantren ka kandang domba maehna mah bari maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiril yakil agyar wa miftahi babil yasar syahidina Muhammadinil mukhtar walihil adhar
wa sahabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli. Dugi kakanang domat tabuh dua peting ya kaget si kendil sabab ya santri make sarpi make teu aya cek si kendil cana kamarana ya santri nu sakieu seurna geuning teu araya mani sepi-sepi teuing sohoreng eta santri teh lain teu aya nuju kempel di hiji majelis diondang ku mama kiai ku mama ajengan sabab naon ya mama ajengan anjeuna menang undangan ngadadak kena berangkat ke tanah suci sabab ka Mekah baheula beda jeung ayeuna perjalanan pulang pergi langkung ti 4 bulan langkung ti 4 bulan langkung ti 6 bulan ternyata ya mama ajengan teh bingung teh tungtung susah teh papadana ngondang ya santri nu sakesirna cek mama ajengan barudak kumpul kabeh barang geus kumpul ya santri cek mama ajengan barudak mama teh sabarna ngumpulkeun anjeun teh mama teh keur aya kabingung bingung naon cenah mama teh kada angkat ka tanah suci cenah jang sedengkeun lain sapoe lain 2 poe paling sakedik 4 bulan dugi ka 6 bulan cenah kaula di mana nyata aya di kota Mekah jeung di Madinah perjalanan tumpak kapal nu sakitu lila bingung mama teh di mana-mana mama mangkat saha nu rek ngawuruk maneh beureun salama mama teh aya meureunnan aranjeun teh moal ngaji eueuh nu ngawurukan aranjeun kabeh tah penting teh mama teh istikharah nepi ka bulak-balik mama teh dugi ka nepi ka 3 balikan nya mama teh meunang ilapar cek dina eta petunjuk cenah anjeun tong bingung engke bakal aya nu jadi gaganti mama nu jadi badal saha bae nu kapilih ku putri mama maka eta bakal jadi mantu mama jeung bakal jadi badal mama gaganti mama cenah tah keputusan wayahna udin kalurah kobong ye engke jam 8 kumpul kabeh di lapangan ulah aya anu kaliwat saha wae oge undang ku maneh sebab naon ke saha wae nu kapilih ku putri mama berarti eta bakal jadi mantu mama jeung bakal jadi babadar mama masyaallah ieu ternyata ya mama ajengan teh meunang undangan ka Mekah nyata ngalaksanakeun ibadah haji kan kulantaran keputusanna kitu dina istikharah nyata nu bakal jadi badal teh yen ke bakal jadi mantun mama ajengan si horeng ieu mama kiai boga santri boga putri hiji-hijina teh kacida geulisna coreng ye santri nu 2000 teh lain betah-betah teuing si horeng terasep ningali putri nama majengan anu kacida gelisna awantar kajana pria kagelisanana kajamparing ka angin-angin gelis kawanti-wanti endah nu maliwarna gelis lain jajadian gelis bawati kudrat irung mancung tarang zaman terangan halisnya jelir pae gada nog sapotoh beungeut ngadaun seureut cangkeng leutik bujur gede beda jeung pamajikan urang pamajikan urang mah cangkeng nu gede bujur anu leutik bala malangsing ayeuna jadi langseng gede grengget langkah perak eta putrina mama ajengan kakasihna teh nyaeta Siti Nur Halimah Masya Allah kagelisanana Masya Allah tiaya bandinganana Allah numahi sapata eta kabandingan kagelisanna putri mama ajing
barang keur kitu ya budak santri keur mabogoh ka putri mama ajengan patama kari-kari ayeuna aya saembara isuk bakal dipilih ku putri mama ajengan barang bubar ya santri nu 2000 biasana peuting eta sarare ternyata ieu nu 2000 teh sarare si horeng teh ngowirid maca yasin anu maca naon sabisa-bisa ngawirid supaya engke bisa dipilih ku putri mama ajengan. Masya Allah aya nu ngawirid ya habibi aya nu maca yasin aya sholawat aya airi lurah kobong mageningan nu pangkasepna cek lurah kobong barudak geus moal kusasa cenah euy waing pasti beunang oge geus kedeh hate naon sabab kepercayaan mama ajengan kata mah santri nu pangkasepna jeung pangbeungharna eta Kang Udin geus gede hate wae mamanehanana celengkeung ieu Kang Udin jam 2 peuting batur mah ngawirid meh nama tenang we da moal ku sasaha katingali jandela nu geulis dina loteng anu kadua Masya Allah padahal mangga sare nu geulis nama celengkeung ieu Kang Udin teh ngahariring kieu dana tilaqadilna ke kabadri ajmala fadala wa adifil hawakil modalil doh neng gening teu nyana gelis lir bulan purnama jadi bunga hate anak mededeh ka bina mun temut kana qadar tenang tas ana teh sasar aduh neng mengka sabar emut ke nasib jeung qadar celengkeung aya nu nemalan dina loteng anu katilu si horeng orang Bandung pakotaan teu aya deui nu dipika cinta iwal anjeun teu aya deui nu dipika melang iwal anjeun inggis bogoh ka batur inggis benang ku batur iwal anjeun kitu beunang ten toretan ten ari sikeun di rumah di kanang domba bapa bangsat indung bangsat anak bangsat bapa bangsat cenah indung bangsat anak bangsat barang dur subuh salat subuh ternyata ya santri barang enjing-enjing anu tara mandi hari tamah mandi kabeh sumur kiai nepi ka saat waduh cek kiai sumur aing saat ya sigana santri ya cenah ya meakeun kiai
Masya Allah dulur, ternyata ya santri anu tadina tara mandi teh bener mandi sadayana ngangge sinjang nupang sae-saena ngangge kopea pang hade-hadena ngangge acuk nupang saena nu teu boga ge nginjem heula ka babaturan aya nu nyewa sagala nupang gagahna teh eueuh deui nyaeta lurah Kobong geuning Kang Udin diiring ku santri anu 100 santri barang enjing-enjing jam genep jam 7 ya santri geus kumpul kabeh nyaeta ku Kang Udin diondang hiji-hiji make nomor hiji-hiji di nomor hiji nomor 2 nomor 3 nomor urut nepi ka urutan 2000 Kang Udin anu terakhir barang ya santri geus kumpul kabeh di tengah lapangan ya si kendel teh unjukan ka Mama Kiai assalamualaikum waalaikumsalam Mama alhamdulillah Mama tos rengsek sadayana rengsek kumaha cenah Din nya Mama ya santri nu 2000 ku abdi tos dipasihan nomor undian wabdi tos dibariskeun ayeuna tos kempel sadayan ya antosan heula jung mana diheula ieu Mama jengan saberesna salat duha tuluy anjeunna teh ka tengah lapangan barang dugi ka tengah lapangan iya santri nu 2000 ternyata geus ngaberes kabeh ditilik dihitung ku Mama ajengan di nomor hiji nepi ka nomor 2000 teh Kang Udin nu kaliwat hadir kabeh teh cenah yeuh kurang gorohan si Nyai neneng neng ka dia gelis kira keluar ieu barang anu gelis mukakeun panto santri nu 2000 mencrong kabeh kana lawang pantona Mama ajengan ieu santri teu ngicep-ngicep alamat masya Allah ya Allah santri nu 2000 teu ngicep-ngicep kaget ku ningali kagelisanana Siti Nur Khalimah masya Allah tabarak padahal ieu nu geulis mah dulur geus ka tengah lapangan ari santri nu 2000 mencerong keneh kana lawang panto ieu Mama ajengan kaget nah cenah ya budak teh make mencorong keneh kana panto pan ieu cenah si neneng mah geus aya di tengah lapangan ngadeh Mama ajengan para karejat teh masya Allah reuwas naon reuwasna ku dehemna kiai teu samarangan barang ningali teh masya Allah ieu nu geulis geus aya di hareupeun manehna tapi kaya nu nyorocod kana tuurna can dipilih geus pingsan manten ku kaget ningali kagelisanana ya Siti Nur Khalimah ya Allah tabarakallah Gusti kemecorot teh si Udin cenah budak geus moal kusasaha cenah ieu cek Mama ajengan neneng ka ayo gara pilih cenah ku anjeun rek nu nomor sabaraha saur gelis Mama emang cenah tos kempel kitu sadayana tos kempel cenah neng tuh santri Mama di nomor hiji nepi ka nomor 2000 geus dipasihan nomor kabeh barang dipariksa ieu nu gelis teh etang hiji-hiji bisi aya nu kalangkung ternyata aya nu kalangkung
mama aya neng santri mama aya nu kalangkung mama hiji teh acan hadir rewas ye mama jangan din aya nu kaliwat cenah din cenah saha cenah mama pokona santri mama hiji teh acan kaulam waduh cek lurah kobong saha cenah euy sikendil eta wacana ya pan sikendil macanah tara diwuruk tara ngaji cenah euy pokona mama abdi moal ngamimitian lamun santri ama hiji teu acan hadir den saha cenah din pah sikendil ceureum berma aya gara teang ieu Kang Lurah dak teang cenah sikendil cenah kusabarwa Kang opatan bisi embungeun syaret cenah kumaneh barang ye santri nu galede teh opatan langsung ka kandang domba eta sikendil mah keur ngalamun we nanggep tuhur bapa bangsat indung bangsat anak bangsat bapa bangsat indung bangsat anak bangsat datang ye santri anu opatan ner aya naon cenah mang aya cenah ka ditu ka lapangan sayembara ih sayembara naon cenah mamang abdi mah isin mang cenah manyang ngilu sayembara abah kucel kieu wayahna sia ngilu alim cenah mang hayu ngilu sikendil keke embung akhirna mah dirorod sukuna kudantaran dirorod kuduaan sikendil keke embung muntang kana panto akhirna mah kabawa jeung panto-pantona diseret ku patah nyelekel leungeunna duaan kenca katuhu nyekel sukuna duaan kenca katuhu eta sikendil tuluy digusur dibawa ka tengah lapangan barang nepi ka tengah lapangan ieu santri seuri kabeh cobi santri nopatan jiga mawa doma weh kitu digogotong ai barang geus aya di hareup isi kendil di alung boyongkeun 1 2 3 beng gepuk ku harita kene ai ragrag teh masyaallah hareupeun nu geulis hareupeun mamajengan si kendil hatena asar aja Gusti nemen-nemen teh hatena bingung isi kendil asa era ceuk deun hatena sakit hatiku tiada terobati walau sejuta senyum kau berikan demi langit dan bumi aku bersumpah dirimu tak mungkin lagi ku maafkan sekali ternoda tetap ternoda gitu meureun lamun cek artis teh eta nu geulis barang datang si kendil mah tuluy nungtun ramana mama ajengan ayo mama urang ngawitan mama sakumaha dipetunjuk ti mama cek mama ajengan sok neneng geura milih rek nomor sabaraha dipapai ti nomor kahiji ieu meureun neneng nomor kahiji sanes cenah mama boleh pak papaehan ieu nomor 2 sanes cenah mama boleh pak papaehan di nomor hiji nepi ka nomor 10 kapaehan kabeh di nomor 10 nepi ka nomor 100 can aya nu kapilih 100 urang geus kapaehan kabeh tina 100 nepi ka nomor 1000 can aya nu kapilih waduh nu 1000 pusing gulipa komo nu 50 nu 500 anu akhirna 1500 can ge nu 500 mah can ge dipilih geus pingsan di heula
Waduh cenah euy ieu mah lain wirid anu teu ampuh beungeut urang cenah ye 2000. Ternyata ieu santri nu 2000 teh geus aya 1888 teu acan aya nu kapilih tinggal saurang nyaeta Kang Udin Lurah Kobong. Cek Kang Udin, cek aing ge budak moal kusasaha. Ya si neneng teh pasti nage milik kaula. Sabab kaula teh kapercayaanana mama ajengan. Ai barudak moal kuat cenah ngalawan kaula. Cek mama ajengan neneng. Meureun ieu pilihan anjeun teh nu nomor 2000. Kang Udin Lurah Kobong. Berarti sesuai rencana mama. Jeung kahayang mama meureun ieu meureun cenah neneng Kang Udin anu dipilih ku anjeun. Cek si neneng mama sanes cenah mama sanes Kang Udin tidinya. Kang Udin hirup henteu paeh henteu pingsan harita keneh. Guprak weh baraja masadaya. Leuleus awakna lir ka kaibunan lir ka pas kaaminan. Cek mama jeung neneng ising puguh. Pirak cenah santri mama 2000 eueuh nu kapilih hiji-hiji acan. Hayo neneng. Kira balik handi ti nomor kahiji. Mama ciduk anu geus dikaluarkeun ku abdi moal mungkin diletak deui cenah mama. Is santri nu 2000 teh nyaan pingsan kabeh. Mama ajengan ngadehem harita keneh. Huarajat hareudang kabeh is santri nu 2000 sing curing hak harita keneh narangtung bari tungkul silih harewos beunang kusaha cenah euy beunang kusaha cenah euy cek sawah Lurah Kobong tukang Udin. Ternyata Kang Udin mah ngagoler keneh awakna pangleuleusna. Cek nu saurang, waduh ku Kang Udin geuning cenah eta Kang Udin pingsan. Main mah ku saking atoh meureunan. Ye Kang Udin barang ditepak ku mama ajengan langsung ugah deui, jag-jag deui. Bari tunggu leureum bae cai socana sabab teu kapilih ku ye nu geulis sakitu dangdan satakar kebakna. Aduh Gusti atuh milik saha cenah Gusti cenah ieu si neneng. Cek mama jengan hayuh neneng gerak ngamimitian di maneh ti nomor kahiji. Mama abdi geus nanaskeun siduh anu geus kaluar ti diri abdi moal mungkin diletak di heusah atuh dipilih ku maneh santri mama 2000. Ieu cenah teh sikendil sugan. Tah mama abdi tikahkeun wae ka Mang Kendil. Barang ieu santri ngadengi si kendil kapilih ku nu geulis eta santri nu 2000 leuleus deui wae pingsan deui wae. Kubrag harita keneh. Masyaallah. Cek mamajengan neneng manah maneh teh salah. Sabab cenah neneng mama macan pernah ngawurukan si kendil. Si kendil teh can pernah diguruk ku mama. Aduh neneng ieu teh kumaha cenah neneng teu sesuai jeung harapan mama. Mama abdi tanggung jawab mama. Sabab abdi wengi ge istikharah mama. Abdi ge nyaeta nurutkeun petunjuk tina esta istikharah. Mama wayahna abdi tikahkeun ka Mang Kendil bae. Ieu mamajengan harita keneh ngadehem. Koreat santri bubar ka tawuran. Ieu si Kendil harita keneh langsung mandi diibakan. Langsung didangdanan. Rek jadi pangantenan, jadi mantuna mamajengan. Masyaallah tabarakallah. Ieu si Kendil anu tadina kuleuh, tadina kucel. Barang didang dosan diibakan jadi santri nupang kasep-kasepna.
lir ka dia mutiara kabungkus ku tai kotok ai kotok na di kumah mah katingali mutiara anu kacida herang. Tidinya langsung ditikahkeun beres ditikahkeun gancangna carita kulantaran ieu mamajengan geus mepet waktuna kudu berangkat tina poe eta. Ye santri no 2000 atuh mapag nyaeta ngajajab mama kiai bari maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mamajengan angkat neneng sabodo maneh cek mamajengan mamah mawasiat nitip ieu pasantren maju mundur tergantung anjeun rek mundurna rek majuna mama serahkeun sabodo maneh sababna ilapatna ge kitu. Tapi lamun tamah cenah neneng ieu nepi ka mundur mama mah teu tanggung jawab sing tanggung jawab maneh cenah dunya akhirat. Mama mah bade berangkat ayeuna keneh bade ka Mekah neneng maneh sing salamet mama hapunten mama ge sing salamet. Doa neng cenah sareng jamaah sareng santri sareng sia ku abdi ditamplokeun ka mama mugi mama sing aya dina kasehatan tur aya dina kalancaran. Tidinya tuluy mama ajengan mah teu kacaritakeun angkat ka Mekah. Ye santri nu 2000 teras marulih ka kamarna masing-masing. Ternyata amek ye santri nu 2000 sampai mikirna eleh ku budak pucal budak kulehe. Nah cenah ye goblok pisan cenah asa dihina urang ku si kendil. Ye santri anu 200 musyawarah ngawakilan anu 2000. Kumaha cenah Kang ye? Manya cenah urang diurukan si kendil harek ngaji lah cenah Kang. Geus dak ayeuna mah kieu cek lurah kobong. Aing ge asa wirang cenah euy. Ayeuna mah urang rager-rageun urang jatuhkeun urang wirang eta si kendil dihareupeun si neneng hareupeun pamajikanana. Kumaha cenah Kang geus ada mah kumpul kitu kabeh di majelis ayeuna kebenaran jam malam Jumat. Kang kan biasana libur Kang geus menyebut libur-libur kumaha aing. Maju. Waena ya. Tiluan maneh ka ditu. Tayang si kendil jeung pamajikanana. Bejakeun ka dieu kitu ayeuna. Aya basu masail. Aya permasalahan anu kudu dijawab ayeuna keneh. Tidinya ye santri nu 2000 teh asa mangih jalan hayang balas dendam asa wirang ku si kendil. Eta santri nu 2000 teh kumpul kabeh di majlis salim biasana melibur. Eta si kendil teras diangkir maku tiluan. Assalamualaikum. Mari ngetrokan panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengkening keur sasonoan. Masyaallah. Aya naon cenah Jang? Teteh. Ayeuna wayana cenah teh diantos sareng si aana. Ka mana? Ka majelis. Apan libur henteu aya peraturan enggar ti lurah kobo. Wayahna cenah ayeuna kadah ka ditu. Aya permasalahan anu penting pisan aya basu masail. Si kendil ge dulur geus boga kayakinan pasti ieu cenah budak santri teh bakal ngujikan elmuna. Aduh Gusti, cek si kendil, Gusti abdi mah teu tiasa nanaon. Gusti
Beunghar ti Gusti, pinter ti Gusti, ilmu ti Gusti, hirup ti Gusti. Gusti sadayana ge kagungan Gusti. Abdi kieu karsaning Gusti. Oke Gusti maparinan jalan kadah kumaha. Aduh Gusti, da abdi mah teu niat-niat jadi mantuna kiai. Tapi Gusti lamun abdi takdir Gusti kudu kieu Gusti. Mugi ya Gusti sing masihan kana ilmu nak kan diri am. Barang dugi teh dulur cek si kendil tadinya barang ningali ya si kendil ke santri nu 2000 jeung si tetehna nyaeta nu geulis Siti Nur Halimah ya hampir kasih kabeh ngan campur amek pasi kendil sabab asa era kusi kendil asa eleh kusi kendil. Ternyata ya santri nu 2000 tengges masing-masing boga pertanyaan. Eta si kendil teras calik sakumaha mama ajengan. Tidinya pok nyari tak dulur sadaya. Jadi lurah kobong. Data Kang Udin punten janam teteh mamang abdi wawakil ti santri nu 2000 abdi teh rada cangcaya maknya cana ayeuna si kendil anu can pernah ngaji kapilih ku anjeun tapi lamun teh mah bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan kaula. Lamun bisa ngajawab habeh kana pertanyaan-pertanyaan di santri anu 2000 maka kaula rek ngaku guru cenah ka anjeun hayy kendil. Cek si kendil insyaallah mugia Allah mukakeun ka diri kaula. Kana naon anu perlu ku anjeun ditanyakeun kaula sing manggih jawabanana anu pangsae-saena mungguh anjeun jeung mungguh Allah. Rek nanyakeun naon cenah maneh? Dulur-dulur kaula. Cek nu saurang bari mawa Al-Qur'an. Coba cenah mama pangmacakeun ieu si kendil can pernah diburuk dasongan Qur'an. Barang breh teh dibukakeun teh ternyata ya ku santri teh surat anu pang tengah-tengahna nyata surat Kahfi. Baca cenah mama ieu tah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek si kendil. Duh, cek santri arus bismillah nama cenah euy. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Duh, bener cenah euy bisa maca. Cek nu saurang di mama surat naon anu teu make bismillah. Oh, surat At-Taubah cenah jang. Hiji deui cenah mama surat naon anu eueuh huruf miman teu make mim eta mah surat teh. Oh nya cenah jang inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Duh leres cari geuning mama. Alhamdulillah cenah geuningan bisa ngaji. Cek nu saurang di kieu tah mama ieu cenah ye baca tah. Pas mawa kitab Wasiatul Mustafa ka eta si kendil ya budak santri bari ngasongkeun sinah dibaca. Tah cenah mama ieu baca tah mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali cenah he Ali. Tamana ngarep-ngarep hayangan pisan saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Ayakuna mim bani Adam jadi turunan Nabi Adam hayang jadi jelema disyabihi salin
usabab kabita ku ganjaran 7 perkara. As-shalawatul khamsu kahiji cenah salat nu 5 waktu mal imami sarta imam artina kabita ku ganjaran salat berjamaah. Wa mujalisatul ulama'i nu kaduana nyaeta daek kumpul ngariung jeung ulama artina daek kumpul ngariung di pangajian. Wa iyadatul marid nu katiluna ngalayat anu gering. Wa tasyiul janajah nu kaopat nganterkeun janajah. Wa syaqyul ma'i nyaeta nu kalimana mere nginum mere cai. Wa syuhu bainisnaini anu kagenepna nyaeta ngakurkeun jalma anu keur papaseaan. Wa ikramul jari nu katujuhna nyaeta ngamulyakeun tatangga wal yatim jeung budak yatim. Pahris maka kudu kasengsrem anjeun cenah hai Ali. Bener cenah euy. Saur ya santri bingung ya santri sabab can pernah diwuruk kok cenah make bisa maca. Aduh Gusti ya si kendil saha anu ngawurukna. Cek lurah Kobong. Hei mama ajengan. Kasih kendil lamun tema bener cenah ya. Pertanyaan kaula kajawab ku anjeun. Maka kaula reka ku guru cenah ka anjeun ayeuna gade. Sok cenah naon? Cetek cenah eta mah pertanyaan kitu mah. Ayeuna kieu mama. Setiap cenah jalma maut di mana maut ku dipulasara nyaeta kudu di pandian, kudu di kapanan, kudu dibungkus di salatan jeung sajabana. Anu jadi pertanyaan kaula terkecuali jalma anu maut syahid eta mah teu di salatan, teu di pandian. Nu jadi pertanyaan kaula lamun urang liwat kapang perangan liwat di medan perang aya mayit manggih mayit 5 mayit teh mama. Nu kahiji ieu mayit teh aya tapak pesoan nya. Aya tapak pesoan, aya tapak belati. Nu opat mah eta eueuh tapak nanaonan. Mana anu wajib disalatan jeung mana anu ulah. Isi kendil teh bingung sabab pertanyaan anak beda jeung anu sajen ti Lurah Kobong. Cek si kendil Gusti moal pati-pati aya pertanyaan lamun teu aya jawaban. Aduh Gusti mugi ngabukakeun kangge jawabanana. Gumujeng si kendil teh dulu. Jang, Lurah Kobong. Naon cenah mama? Tiasa kajawab gua anjeun, kajawab cenah jang. Naon cenah mah? Nu wajib disalatan mah jangan hiji. Data jalma nu aya tapak pesoan, nu terbunuh nu aya tapak pesoan. Nu opat mah anjeun ulah rek nyalatan, bahkan haram anjeun nyalatan. Tapi bisa cenah mama. Nu hiji, nu opat mama anu kudu disolatan mah anu hiji mah ulah disolatan. Tapi saja. Justru anu hiji nu kudu disolatan nu aya tapak pesoan, anu opat mah ulah disolatan. Mama cenah naon alasanana? Sabab jang nu hiji mah aya tapak pesoan berarti eta jelema geus disunatan cenah jang, berarti eta jelema teh Islam. Nu opat mah jang eueuh tapak pesoan berarti can disunatan cenah jang, eta mah cirina can disunatan teh berarti eta teh jalma kafir cenah jang. Tuh bener cenah mama. Tapi hiji deui cenah mama lamun kajawab ieu pertanyaan kalau reka guru cenah kanjeun dunya akhirat. Naon cenah?
Kang Udin. Iya cenah mah. Urang wudu dina cai jolang. Ari cai nate bersih sah apakah henteu wudu urang? Aduh Gusti cenah ieu kudu kumaha jawabna. Sah apakah henteu wudu dina cai bersih? Aduh Gusti nyuhunkeun mah jawabanana. Gumujeng deui wae. Naon cenah mah? Gumujeng kieu cenah jang. Urang wudu dina cai jolang nate bersih sah apakah henteu kitu maksudna? Muhun cenah. Jawaban mama wudu na teu sah, wudu dina jolang cai na bersih. Sah mama, teu sah cenah jang. Sah mama, teu sah cenah jang. Naon cenah alasanan maka nyebut teu sah? Alasanana jang pangna teu sah rek kumaha wuduna jang caina ge bersih eueuhan. Oh nya cenah mama muhun eta pisan cenah mama jawabanna. Geus ayeuna make barudak. Anjeun geus tong loba catur yuk. Ayeuna mah urang babarengan. Ieu itu masalah masjid anu can beres urang bereskeun. Atuh cenah itu pasantren aya budak santri itu tuh. Di ditu aya anu sare diacan kabagian sok urang nyeun deui cenah anu sabali dituna. Masih kene aya lanjut cenah urang gawean. Mama ujung-ujung cenah mama keur ngadamel cenah ieu pasantren. Neraskeun ieu masjid cenah ngabangun abdi bakal oge cenah mama geus miris cenah mah ieu geus kurang cenah mah komo keur ngabangun. Ya neken moal pati-pati aing ngomong lamun aing teu boga bekal. Tungguan kumaraneh. Ya si kendil langsung koloyor teh ka kandang domba. Eta si kendil ngagali sakumaha nu dikubur tadi teh. Eta kitab jeung emas magening sakanyut kundang. Digembol ku sorban. Digandong dibawa ke tengah majelis. Iya santri Allah bengong mama piraku cenah tai domba dibawa ke jero majelis. Nama macan teh apal yen tai domba teh hukumna najis. Nama mah kunaon dibawa ka tengah majelis. Bari dibungkusnya eta ya ku sorban. Barudak. Tong waka nyarita cenah lamun can katingali. Sok tah Udin buka cenah kumaneh. Barang dibukakeun ieu sorban anu dibuntel. Berang-berang teh ningali naon? Ningali ieu kitab anu kacidahadena aya 20 kitabna. Ya lurah kobong can bogaeun ieu kitab bagus-bagus amat kitab kuning. Aduh Gusti ya si kendil meunang ti mana? Ya kitab menang ti mana? Mani baragus kieu. Ya Allah Gusti. Buka cenah tah hiji deui. Barang dibuka ieu kanyut gunang diborosotkeun teh emas anu kacidahadena. Ya santri ge bengong, ya si kendil boga simpenan di mana, menang harta karun di mana. Aduh Gusti geuning ternyata lain kur omongna doang dibuktikan yen ternyata hayang ngabangun teh boga bakal tidinya mah langsung sarujud minta maaf minta ampunan ti si kendil. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna santri nu 2000 teh tuluk kabeh ka si kendil. Tah ti dia dulur bapak-bapak ibu-ibu sadaya cek dina keterangan man jada wajada. Saha jalma anu nya-nya hayangna pasti papanggih jeung nu bakal dipikah hayangna. Dumatak urang lamun masantrenkeun anak ulah kagok. Nyakolakeun anak ulah kagok. Jadi ulah satengah-satengah. Hayang ulah satengah-satengah. Kudu sing nya supaya urang papanggih dina naon jeung dina buktina. Mudah-mudahan urang kayang hayang boga budak saleh, kayang urang hayang budak ngaji, urang tong kagok ngamodal
sabab Gusti Allah mual pati-pati nitah pasti Allah pagi bakal merek jeung rezekina tak mudah-mudahan. Ya riwayat dina singkatna si Kendil akhirna jadi kiai jadi ajengan. Apunten kirang langkung teh Abah, mudah-mudahan aya manfaatna cag sakitu riwayat si Kendil jadi kiai sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.